Itu sebenarnya wakar bingung ku hayam gitu mah. Bingung kunaon tuh hayam-hayam di pikiran. Teh mereka ditanya nempuh hayam jeung anakna gitu. Oh, terus kumaha di hayam? Dari hayam sok musuhan gitu. Atuh meureunnan kosoknya segala ge. Ada biasa kan. Asa terakat emang susuna gitu ari hayam mah. Ih, heueuh ketang hicuk ninginya euy. Geura ayeuna disebut ucingnya, aya susuan. Oh, aya ucing mah. Dan aya susuan Berit ge meureun aya nya. Berit aya gitu. Emang ada susuan gitu. Loh, tapi ketang Kang, wing mah nyaho ieu alasanana. Kunaon hayam eueuh susuan? Heuh, hayam danten den? Ayam danten gitu. Hayam danten eueuh susuannya. Heuh, daripada hayam jago napa eueuh leungeunnan. Heh, pan eta? Teu bisa kieu. Lain tunggal-tunggal nguruskeun hayam Kang sok mayang meureun nya nguping tarucing cenah heula endog heula hayam. Nah, bener eta teh. Nah, tiba lagi minta eta tarucing eta teh cenah kepecek. Ini gue bingung eta masalahna heula endog heula hayam. Tapi da mayang aya tarucing gitu tapi jawabanana sok siga nu bararingung. Padahal mah simpel eta teh Kang. Heula endog heula hayam. Tah, kumaha ge ceuk pertanyaanana ceuk tarucingna lamun tarucingna heula endog heula hayam berarti jawabanana heula endog kusabab tarucingna heula endog heula hayam. Lamun heula hayam heula endog berarti jawabanana heula hayam. Tah kumaha ge ceuk awalna pertanyaanana. Tah beda deui lamun kieu. Heula mana diciptakeun endog jeung hayam. Tah lamun eta mah wallahu alam.